Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah Abah rawuh Kang Kevin masih aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Kitunya Kang Kevin. Ti mitra dongeng Mang Barna. Sok kanca madep. Maka kanca nyangakeun. Tarungna dua jawara. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika ngareretan kanu di anjing cai sugan jeung sugan aya di dinya keur lalajo. Nu sawareh deui gawena ngan abring-abringan we ka ditu ka dieu. Bari ngarameng sangrai suuk atawa goreng kacang tanah. Bari panon mah teu weleh balanja nempoan nu kapicangcam. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Pasang petana doger singkayotea teh bedana we jeung longser. Ngan aya leuwihna teh upamanya rayuda kaluar pakalangan atawa upama keur ngarengkenek menca di pakalangan. Sok dialungan ku papakean atawa dirungkup sirahna ku sarung. Dina mikeunna duit kanu nyarayuda teh sok bari digegel ku huntuna. Atuh dicokotna oge deui kudu digegel ku huntu nyerongeng. Harita ge keur meujeuhna eak-eakan nu suka seuri bari ting saruit. Lantaran Bang Cipeu keur baceok ngabodor. Nu dicaangan ku ancor. Kitu deui si Geboy keur rarengkenekan we teu beda ti gubay Geboyna bogo dina balong kasaatan. Lalajo meuni moho nenjo. Dumeh parabot dapurna ngeplok cendol. Si Asoy mah rada beda. Panonna coyor, pang elodanana we, hiteupna bangun tunduh. Rigigna teu beda we ti bangkong asoy-asoyan dina cai ka tukang kahareup. Ditema ku si bueuk anu wandana serem. Bari panonna buburilakan katojo ku ancor teh. Kumaha we panon bueuk. Bari ngarigig teh ronggeng-ronggengna kakawihan. Ari Suhali jeung Arnasik mangsa harita teh geus carampego hareupeun jongkok dadakan. Keur ngahimal we ngaropi belum ketan nu dicocolkeun kana sambal oncom. Yah, botem mo geuning euy, buat teu ka dieu. Arnasik ngaharewas ka Suhali. Bari panonna mah teu oleh rarat-reret. Ah, piraku sugan. Kapan bapana mah keur dinu karyaan lain. Piraku manehna oge teu ka dieu lalajo. Suhali nembalanana ku harewas deui. Itu tuh geuning tembong tuh. Tunggu imah meureun nya. Mah nya euy. Kapan imahna ge? Narutup tadi teh. Ah, pasti manehna oge ka dieu. Buak keur di jero meureun. Ah, moal salah. Milu babantu tah kana karyaan. Suhali ngayakinkeun. Jeung manehna nangtung ngalieuk ka palebah imah anu keur hajat. Tuh, danya tuh. Rek balik kawasna mah. Suhali nuluikeun carita anana bari panonna mancok ka Nyerah mah. Anu harita rek kaluar ti wawangunan anu boga hajat. Mana euy, Li?
Arnasik curing hak. Korajat manehna nangtung teu sirikna ti buburanjat. Culang cileung gigireun Suhali. Itu tuh ngagilisir ka handapeun tangga kalapa tuh. Tuh geuning tuh. Noyon kawetankeun. Suhali mah dipaciweuh nuduhkeun ku Rindatna. Alah nyawe. Tutur ka dieu. Arnasik bari ngenyang leungeun Suhali ngajakan indit. Is. Heran lah era. Bisa anu nempokeun. Suhali merod ku kitu teh mah. Teu tinggal ti wiwaha. Mangkaning harita teh kapan keur loba jelema kawantu di panglalajoanan. Ya bisa kaburu jauh euy. Geus ngageblus ka imahna mah ngalamet curug atuh. Arnasik teu sabar. Moal kelanan lah. Asal geus rada anggang we. Bisa aya nu nangenan. Suhali keukeuh mugen. Bari panonna mah terus ngureleng nuturkeun nu keur ngalenghoy. Tuh kaburu kepikiran manten ku batur euy. Tuh geuning tuh. Cucur teh tuh meniriab. Yah, masalah deui tah rek nuturkeun nyerah mah. Arnasik geus karenyang we hayang geura indit. Bakuna mah sieun kapihelaan babar ku batur. Mangkaning memang nya tukangan nyerah mah teh teu sirikna ngabring aya nu naluturkeun. Parajajaka teh ting ketayep ngabubuhan duaan-duaan. Tiluan. Malah aya nu opatan. Ngajajar minuhan jalan jajahan. Panona ting darelek, ting rarinat, ting jerekes dedeheman. Petalakuna teh teu beda we. Si tumang silih rengan, sieun teu kabagian hancengan. Atuh Suhali jeung Arnasik oge. Bareng nyerah mah geus anggang di tempat raramean. Gini gue duanana pipilueun naluturkeun. Petalakuna teu beda we ti badak Cihea. Terus nyuruntul mihelan batur. Puguh we nu disiap teh taya nu teu ting lalieuk. Anu dibarengan ku dilakna nu ngandung hate teu ngeunah. Ai. Buku ti mana cenah teh Romli? Bakar salah saurang jajaka nu kaitung barangasan. Poksang naker nanyakeun ka baturna. Atuh dilak kanu keur ngadudud. Kecerot teh manehna nyiduh. Kabeneran teh Suhali jeung Arnasik ngaralieuk. Bogo we. Pikeun Arnasik mah ujug-ujug musial we nafsuna. Reg ngarandeg bari nahan leungeun Suhali. Kilak. Manehna malik ka si Bakar. Anu harita keur ngajeng-jereng ka opat batur-baturna. Ngagogo ka saha cenah anjing gulung teh. Arnasik bari muncereng. Naon? Gagabah sia calangap teh ha? Tumrapna ka Bakar kontan matak konang amarah. Ku disiapna oge geus ngarasa teu ngeunah. Komo deui ieu bari jeung disebut anjing bulung sagala. Saeutik oge teu ngingetkeun. Yen manehanana nu ngamimitian nyarekan begu ka batur. Tapi nya eta dasar nu hayang menang sorangan we meureun. Antukna jadi hayang bener sorangan. Sok sanajan bari nincak dina jalan salah. Gagabah deuleu menang mikir. Anu urutan si lain we tadi dewek mah. Karti. Gablek bolot teh. Teu digunakeun si lain mah. Ka batur nyebut gagabah. Ari si lain sorangan gagah gogog teh hamplaseun batur. Arnasik ngahualkeun bari tepetot hahahehe. Matak nambahan ngagedurna amarah. Kurang ajar sih ha. Sugan yang dibebekeun teh cacapek teh. Nyarita kitu teh bersebrut we. Si Bakar narajang, pereupna nyuruntul rek mepeg cukang irung. Sing bener atuh deuleu ngagunakeun pereup teh. Ulah saperti nu bahayam. Arnasik rikat mundur salengkah. Bari ngagebrigkeun dampal sukuna kana taneuh. Ogo we. Tumrapna ka si Bakar daek teu daek kudu ngaranjug reuwas. Sabot manehna ngaheungeu, kolebat Arnasik ngajorelat kakatuhun lawan. Bari langsung dampal sukuna disepakeun dina gerakan gampar. Berat. Geus teu bisa disingkahan deui. Babajeg Bakar beunang dirampid. Aduh. Bakar ngagero, bari badana ngagaleong rek rubuh. Ngajareg-jeg ka tukang.
tur satekah pola ngajaga kaseimbangan badana. Rokaya Arnasik harita teu mere kasempetan. Sakilat naker manehna ngagilek kabelah katuhu ngagunakeun pasangan serong. Geus kitu, sret. Manehna ngasupkeun sukuna ngagunakeun jalan jero, ngarodon jeung gerakan peureupna nu katuhu. Cerot. Geus teu bisa disinggahan deui, ngagejrot kana cukang irung. Ya, cebet. Disusul ku tampilingan dampalngeun kenca kana pipi katuhu bakar. Aduh. Kakara ge sageprakan. Bakar jol kudu ngagerung. Bari kaayaan badana ngageblag ka tukang. Blag we nangkarak bengkang. Barang ajar sia. Lomri ngagantawang bari nyeureudeg ka hareup saja bebela kaki sobat. Kabireungeuh ku Suhali. Nu tetela ngagentak luncat ngahadang ka hareupeun Lomri. Rek pipilueun ha. Ieu kaula ye nu nyareupanana. Ceuk Suhali ngebrehkeun panangtangna. Panonna gular-giler kanu duaan deui. Besi aya maksud rek ngarepuk. Memang deuleu. Lomri na malang bari hiuk we peureupna diheumbatkeun ka hareup. Rek ngajojo beungeut. Teu kudu gurunggus sabaraha. Suhali nyolowok bari ngahehe. Ngabarengan gerak leun katuhuna dina gerakan bendung. Nu dituluykeun ku gerakan banras. Sedeng leungeun kenca katuhuna dipeupeuhkeun ka gigir jeung ka hareup. Kitu deui Lomri oge teu cicingeun. Satekah pola manehna hayang meupeuh beungeut lawan. Ngan bae panarajangna beunang ditakisan ku leungeun kenca katuhu Suhali. Sarta dina geus braina dada jeung gadona kosong teh halangan. Jobrod we. Gadona beunang ku teungeulan catok anu ngagunakeun dampaleungeun katuhu. Sedangkan berep kencana ngahancah hulu angen. Aduh. Antuk nama Lomri ngagerung bari kaayana nyampoyong. Panonna ngaburileng ka luhur. Ari heg teh digebikeun ku Suhali. Blok we Lomri nangkuban. Terus we ngajehjer kapiuhan. Sok. Can rek maju deui. Suhali bari rutret kanu duaan deui ngebrehkeun panangtangna. Bajingan sia. Kadenge soran ngagantawang nyarekan. Manahoren teh baturna nu duaan. Ngaranna Sadun jeung Kosim. Bari rampak maju bebarengan. Sora tuh ka dieu. Ari pada hayang ngasaan mah. Suhali nyorobok. Bari teu tinggal hehe. Brek manehna depok. Mireungeuh lawan kitu pamolah. Sadun jeung Kosim ngergog. Tapi sabot kitu Suhali ngagentak ngasupkeun tajongna. Bener pisan kana puhu pingping Sadun. Sedengkeun leungeun kencana dina gerakan selendang mayang meupeuh puhu pingping Kosim. Duk duk. Dua gerakan sakaligus keuna. Aduh. Sadun jeung Kosim meh bareng duanana ngagorowok nahan ka nyeri. Jadah sia. Sadun jeung Kosim nyarekan bari ngadadak meyekeh. Sarta paparahna mah rek ngagentak ngajaul ka tukang. Tapi saeutik oge Suhali teu pisan mere kasempetan. Sarta harita kena oge ngagentak manehna ngajaul ka luhur. Bari dua leungeunna ngagempurkeun deui gerakan selendang mayang. Crot. Beungeut Sadun jeung Kosim teu bisa disalametkeun deui. Tobat. Sadun nepi ka ngoceak lantaran beunang palebah panonna pisan. Blak bae ngabebengkang. Dibarengan ku ngagerungna Kosim kapeupeuh cukang irungna. Nepi ka meh-mehan ngalelep. Kaleong. Gebut we. Manehna oge nangkarak. Bet ngagujurudkeun lemur baraya. Kejeng gogoakan sagala kawas bolon. Teu pararuguh aneka mah. Suhali deui ngahehe merong kanu keur adu glajer. Sedengkeun Bakar tadi oge geus ngagurinjal hudang deui. Ari cerekedeg ari sabrut we ngagempurkeun panarajangna ka Arnasik. Heup. Arnasik ngagorowok bari ngagibegeun awakna ka belah kenca. Jika pisan manehna terek luncat, atuh tumrapna ka Bakar maneh haripeut naker ngarobah gerakanana ngagilek nyerong ka belah katuhu. Maksudna bisi kapiheulan babar.
Tapi kenyataan anak katipu meleg-meleg. Lantaran Arnasik mah kalah ka ngajorelat kabelah katuhu. Nu dibarengan ku gempuran jurus timpug miring ku leungeun kencana. Tuh, teu salah deui nimpug punuk lawan. Kilek. Sakaligus Arnasik malikeun badana kabelah katuhu. Ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna ngagempurkeun teunggelan kepang. Aduh cedak. Teu salah deui ngahanca kana puceuli. Tacan ge bakar bisa naon-naon. Arnasik geus nyusul tepus manten ku teunggelan kepang. Cedak. Puceuli bakar kenca katuhu dikepeng. Anu dituturkeun ku gempuran dampal suku kana bobokongna. Tobat. Akhirna bakar ngoceak. Sarta teu ngalobakeun di pamolah. Bluk bae. Manehna nangkuban nu satuluyna gegerungan. Leungit budi ilang daya. Daya tangan pangawasa. Ngajehjar di pakalangan. Sakitu sarangat sorongot teh. Kalah kamari ku geuning. Nu matak. Ulah boga rasat ieu aing teuing ngari jadi lemah teh. Arnasik kawa meleh bari ngahehe. Red kasabudeunana mana horeng mani rajeg nu narempokeun. Ngaran-ngaran nuker aya di panglalajoanan kitu atuh. Najan teu tamplok ge nu nyalampeurkeun kadinya teh teu kurang-kurang. Bogoh di jero lembur. Beunang disebutkeun keur meujeuna balawiri. Atuh jajaka-jajakana nu keur waktu tadi sarua pada naluturkeun ka Nyi Rahmah. Kabeh ge terus we ngajarentul di dinya nyaksian nu keur galungan. Geus teu nolih deui ka Nyi Rahmah. Anu keur waktu tadi teh terus we ngiciprit balik ka imahna. Ya. Ieu teh mangrupakeun pelajaran oge nya euy. Pikeun nu sejena. Nu kumaki asa ieu aing jago. Lantaran aringan sakadar kakara miboga jurus-jurus paranting agebahaya mah euy. Montok sok pepeuleukeuk. Arnasik nyarita deui dieusi ku sindir sampir. Bari panonna rutret ka jajaka-jajaka sejena. Bogo we. Pikeun nu aya pakuat pakaitna mah. Matak nimbulkeun rasa nu ngaheab jeroan dada. Dinten teu oge. Maranehna teh sarua we jeung nu diceceleh. Aya sari-sari nu dihina malah. Ngan nyaeta kabeh-kabeh ge alusna teh pada bisa nahan diri. Jadi saurang ge teu aya nu nembal. Kawasna bae manehna mah ngabarogan anggapan dilawan ge teu aya paedahna. Lantaran teu beda we ti marbutkeun paisan kosong. Da buktina kalah kanungtutan ngaraleos. Nya kitu deui Bahar, Sadun jeung Qasim. Sanggeus nalilir tina kapaehanana terus we arindit. Tapi nya kitu ari panon-panonna mah teu wudu mani ting darelek ngebrehkeun amarah nu keur dikandung di jero dadana. Nu sejen nya kitu keneh. Atuh buruya kebaralik deui ka tempat lalajoanan. Bari saurang ge taya nu barang tanya. Geus maklum deui weh naon sababna pangna riributan. Sanggeus taya deui jalma sejen. Pok bae suhali nanyakeun pilakun Arnasik. Nu dimaksud teh. Nah diteruskeun ngahalaran Nyi Rahmah ka imahna atawa mending balik deui ka lemurna. Bawakuna mah bisi ngarandapan deui riributan. Manganing jajaka-jajaka nu sawarehna deui ditilik pasemona mah sarta rengkak polahna tadi. Kawasna teh piraku we upama teu nareundeun hate goreng teh. Ih, tuh kabalik. Kekekelanan ah. Lu geuning. Hari mah bet jadi jiga nu satengah hate. Arnasik bari seuri. Lain setengah hate. Kan jadi rada era we ku urang dieu pampangna mah. Nah, Arnasik nanyakeun. Aku naon kitu, ha? Dasana teh nganyarang-nganyari. Eta we, bet ngadon ributan. Jiga pisan nu marbutkeun Nyi Rahmah. Marbutkeun Nyi Rahmah kumaha? Kapan hari oge nyaho pangna ributan teh. Dumeh ngadenge pokokna jalma nu tadi teh. Teu mending pika hiji deunakeur.
Nah teu kadenge gitu, kumaneh nyebutkeun begu ka urang. Arnasik nyaritana dari apisan. Nya, memang gitu. Tapi ari panyangka urang dieu mah da geus moal salah deui. Yen urang teh marbutkeun nyerah mah. Mangkaning pan tadi teh maranehna naluturkeun lain. Ku kituna urang teh katindih ku kari-kari, katinggang ku dari gama. Suhari keukeuh magehan pamanggihna. Yah, nyeun bae disangka kitu ge. Nah, bage kudu ngarasa era sagala. Aku mah kudu ngarasa gede hate, lantaran urang geus bisa ngebrehkeun ka urang dieu. Yen urang teh lain sabang sakieu apu. Arnasik bari nyarengeh. Nya, tapi ari ngarasa era mah tetep we. Ngadadak kreg Suhali eureun nyaritana. Domeh mireungeuh aya nu ngajorelat ti katuhun jalan. Sarta nyampeuk ka hareupeunana. Clek, ngajaga teu jauh. Sugan teh jalma nu tadi daratang deui. Boro geus taki-taki. Tapi ari ret lain deui mata karajugna. Mana horeng nu nyampeurkeun teh Pakarta. Bapana Nyi Rahmah. Hebat, hebat. Pakarta ujug-ujug ngebrehkeun pamujina we bari ngahehe. Naon hebat teh Pak? Arnasik nu sakitu teuneng ludeungna teh make rada gugup sagala. Lain sember. Ngan ieu mah pedah kapimitohaeun. Mun teh mah manehna kalaksanakeun kapalupuh nangtung ka Nyi Rahmah. Eta tadi teh waktu ujang ngawarah nu garoreng pucus. Aya ku panuju abah mah. Pakarta bari nyerengeh. Mana horeng manehanana oge kungsi milu nyaksian. Tapi bari ngadedempes we dinusuni katuhun jalan. Puguh tadi teh marengan Nyi Rahmah. Ngan rada anggang bari sasalingkeran. Ngahaja kituna teh. Maksudna mah ngaping nu jadi anak. Tapi ulah kaciri. Mangganing harita teh keur aya tetanggapan. Lalajo sakitu mah beuna. Kapan teu kurang-kurang keur nu garoreng pucus mah mangsa keur kitu teh sok diparake kasempetan. Ngaganggu kanu luis-luis. Komo deui Nyi Rahmah. Kasebutna mojang mencrang rancunit manis dibaekeun ku sorangan. Tur geus kanyahoan loba pisan jajaka-jajaka nu nganjing cai ngaheureuyan. Najan karek ku ngahelaran. Nu matak ti mimiti prungna ge galungan, Pakarta geus nyaksian. Bari hatena mah ujug-ujug ngebrehkeun pamujina we kadua jajaka teh. Sakurang-kurangna ge piraku teu aya karepna ka Nyi Rahmah. Ieu sababna dumatak kumanehanana disampeurkeun. Susuganan we rek sabenerna. Anu mana we boh Arnasik, boh ka Suhali. Lain deui panujunana. Nu matak pantes Pakarta meuni poksang ngebrehkeun pamujina. Atuh tumrapna kanuduaan lain deui matak era paradana. Maranehanana ukur ting belehem teu beda we ti domba eleh latam letem. Sanes. Dupi ujang teh bade angkat ka mana atuh. Pakarta nyarita deui nanyakeun. Najan ari hatena mah geus aya sangkaan yen maranehanana tadi teh keur nuturkeun anakna. Taeun. Sejak amengan we bah. Arnasik nembalanana launan. Gitu. Nyemangga tuh sakantenan we urang ka abah. Pakarta togmol hayang dianjangan. Nuhun we karena balang pangangkeunna bah. Mung da ieu parantos wengi teuing geuning. Arnasik nu nembalan. Diajakan teh ujug-ujug gawok. Bakuna mah teu hade, ujug-ujug hariput. Teu umum atuh da sore keneh. Tong nampik pangasih kasep. Hayu mangga. Bari karawak we tak-takna di kaleng. Arnasik teh kenca, Suhali ti belah katuhu. Atuh geus kitu mah teu bisa nolak deui. Bral we ari nit. Ongkoh ari jero-jeroanana mah lain deui ngarasa bungah-bunganganna. Lantaran samemena bakal bisa tepung jeung Nyi Rahmah.
Ganja dangu sadayana titas ngarenjang harita Arnasik jeung Suhali mindeng nganjangna ka imah pakarta. Tesirikna saban poe kudu we nganjang ka bojong. Bari dadakuna mah tas ti sapan tea, tas ti dulur tea. Tapi ari sanyana mah ngahaja we hayang tepung jeung nyerah mah. Pikeun Suhali jeung Arnasik mah teu beda we tinu kagunturan madu. Sama mena bisa ngawangkong jeung nyerah mah. Jeung kecawis di jero kebon anu pernahna teu sakumajauhna ti imah. Memang sakurilingna imah pakarta teh kebon wungkul. Aya tangkal jamu, tangkal buah, tangkal coklat. Nu di tengah-tengahna aya balong jeung saung lisung. Ari beh kiduleun eta kebon aya cukang bengkung. Nu dijieuna tina awi guluntungan. Sarubakna walungan Cirasea nu moal kurang we ti 20 meter. Boh pakarta, boh bojona nyaeta maeha. Teu pisan ngaharu biru. Malah jiga-jigana teh ngahucuhkeun. Memang kitu kanyataanana. Ngahaja nu jadi anak teh dibere kasempatan. Nyaeta malar bisa sama mena nentukeun pilihan. Maksud teh engke di mana geus reng saarulin nyerah mah terek ditanya kasaha copna. Lantaran ari pikeun pakarta mah kaduanana oge kacida panujunana. Najannya aya kasebutna tacan dalit pisan. Tapi geus bisa dititenan rengkak polahna boh Suhali boh Arnasik. Moal batak nguciwakeun. Atuh kaayaan kolot-kolotna najan kakara saliwat ku pakarta geus disaleser jujutanana. Tapi ari nyerah mana sorangan diberi kesempatan gitu teh bet jadi jiga anu bingung. Lain jiga deui. Memangnya ngarasa bingung nu lain memeusan. Kasaha nya kudu ngaragrageun pilihan. Lain bariekeun atawa rayungan. Lain kitu. Malah cek pamikirna jeung tinimbang kudu milih mah leuwih hade entong we kaduanana oge. Lantaran nu diingetkeun teh pibalukareunana. Da geus moal henteu. Nu teu kapilih teh tangtu hatena baris nyungkelit. Ulah-ulah Suhali jeung Arnasik teh engkena baris nimbulkeun mumusuhan anu hese pisan diakurkeunana. Ari pangna boga pamikir kitu, dumeh ngingetkeun hubungan Suhali jeung Arnasik kapan sakitu dalitna. Teu beda ti dua sadulur pet ku hinis. Cacakan upama teu kitu kaayanana mah geus moal matak bingung-bingung teuing. Rek ka Suhali heug, rek ka Arnasik mangga. Lantaran ditimbang-timbang sarua bobotna. Najan bener ari bedana mah aya. Arnasik mah gerecek, pinter nyarita, ngareka-reka basa. Bisa narik ati kanu dibawa cumarita. Sedenggan ari Suhali mah najan semu sebulungguh bari deukeut kana carang takol. Tapi pamuluna pikayung-yuneun. Patari jeung eta akhirna jorojoy we nyirah mah teh boga pikiran. Tina perkara ieu mah leuwih hade dipasrahkeun kanu jadi bapa. Cohagna mah kumaha bapana bae. Nu mata kaharti. Dina yang hariparana Suhali jeung Arnasik ayeuna. Nu sarua madepna teu dibeda-beda. Begituna ieu dua sobat teh jadi pada ngabogaan anggehan. Yen nyerah mah pasti kudirina baris kacantel. Pikeun ngayakinkeunana tog moal we Arnasik mah ngajalanan. Najan ari pok-pokanana mah dibalibirkeun heula kana soal sejen. Ditinggal-tinggal di dieu mah ti seunakernya atuh nu nguseup di Cirasea teu patos seueur. Kitu deui nu ngaralah keusik. Arnasik neuteub mani antep. Semohon Kang Asik. Mari kita urang dieu mah kaseuseurana teh kana tatanen. Rupina pancarian musuh ngana lauk mata nampi kalah keusik teh mung dianggo sambian. Nyerah mah bari teu reureuh panonna gular-gilar ngareretan kaduanana. Oh nyadalah
di lembur Kang Asik da pacarianana mah ngalauk mah mung sawak. Oh dalah di lembur Kang Asik ge ai pacarian ngalauk mah mung sawak pas waktos we. Sami we seuseureuna mah kana tatanen. Utamina mah ngarbon di Gunung Bukit Culah. Sarang marlak pare di sawah. Ceuk Arna Asik bari leungeunna ngadudutan jukut gegireunana. Laras pisan di urang mah kaseureuna teh kana tatanen we nya. Tukang-tukang dagangna mah da langka pisan. Walon nyerah mah. Parantos nyobian angkat ka Gunung Bukit Culah. Dan can kali-kali acan. Oh, atuh awatosnya geura upami amengan ka Gunung Bukit Culah ka kebon atanapi kebon hui. Di ditu urang ngadon meuleum jagong sareng ngarujak. Moal teu resep. Arna Asik ngabibitaan ka nyerah mah. Ya. Tangtos we upami amengan ka gunung mah. Moal teu raos barang tuang. Margi tos capek nanyap teras buka bebekelan. Mula amengan atuh ka Gunung Leutik. Engke ku Kang Asik dianteur ka pasir. Urang ada jagong geura resep teh. Isin. Nyirah mah bari semu-semu ngadelek. Geus kitu kalieus tungkul atuh deg. Karasana ku Arna Asik. Mamarasna kateumrag kudu ngagurilap. Ku kituna beuki yakin we angkeuhanana teh pasti bentang bojong teh kumanehna bakal kabandang. Nah isin ku saha. Geterna suara Arna Asik ayeuna mah beuki beda. Geura di ditu mah seueur pisan pika betaheun teh. Komo dinten Ahad mah nu ngaradon amengan ka Gunung Bukit Culah teh. Manis sapasang-sapasang. Arna Asik nuluykeun hanca caritana anu teu beda we ti nu ngolo-ngolo. Ya, tangtos we manawi kajojo kuno pariknik oge. Nyirah mah bari rada nyengkatkeun sirahna. Berilak ngarindat sakilat ka Arna Asik. Geus kitu kalieus giler ngareret deet ka Suhali nu keur manco. Bangun nu husu ngabandungan. Pogo we nu katembak teh ayeuna mah duanana. Kurang-kurangna nahan mah mata kapidara. Arna Asik nepi ka meureun deui ngarasa seram kudu ngabarasat dilakna sakilat. Sedenggar ari Suhali ngadadak jejantungna moyeng. Kabeset ku reret deetna nyirah mah nu sakerjepan nyamberkeun keletna. Aduh kanca cag. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.